Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasabat bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihil a'immati siqat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Al-ayah manane wallahu a'lam bil murad. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Al hadis manane wallahu a'lam bil murad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahil alaina kullu asirin birrahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim birrahmatika ya arhamar rahimin. Ya Jabbar la ilaha illallahul wahidul jabbar. Ya Qahar la ilaha illallahul wahidul qahar. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Hadratul Mukarram, pangarsa pengatur waktu, pembawa acara anu sangat kusim kuring dipika hormat oge ku Allah dimuliakeun. Al Mukarramun, pangarsa para alim ulama setempat, para kiai, para sesepuh, para santriyin santriat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda anu sangat kusim kuring dipika hormat oge ku Allah dimuliakeun. Sahibul wilayah, aparatul pemerintah tingkat desa anu sekaligus dihadiri ku kersana Bapak Kepala Desa anu langkung tipayun parantos memberikan fatwa anu sangat kusim kuring dipika hormat oge ku Allah dimuliakeun amin. Tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng syukur ka hakikiah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadayana di tengah-tengah pandemi Covid-19 bisa mengadakan pengajian anu sangat luar biasa, gebyar dan istimewa. Mudah-mudahan wasilah ayana ieu pengajian anu siga kieu
dikokoncoan digebiarkeun ku para pemuda urang kampung Pamoyanan, Ikatan Remaja Pamoyanan, anu menjadi garda paling depan dalam mengadakan ieu acara pengajian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dina ieu peuting ngalungsurkeun rahmat tur magfirah, amin. Diampura dosa urang sadayana, amin. Dikuatkeun iman Islam, amin. Dicakatkeun rezeki, dijauhkeun tina balahi, amin. Dimautkeun urang sadayana maut husnul khotimah, amin. Anu boga kasusah kabingung barokah ieu pengajian diangkat ke Allah, kasusah kabingung diganti ku kabungah, amin. Anu garering sing boro-boro calalager, amin. Penyakit nu melanda Indonesia sing cepat diangkat ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Khusus pemuda anu hadir kalawan nu ikut partisipasi dina ieu peuting, bisi aya anu jara romlo barokah ieu pengajian sing boro-boro marerenang jodoh, amin. Amin. Aya pemuda jomblo aya. Mudah-mudahan hadirna wasilah ngaji dina ieu peuting pemuda nu jomblo boro-boro marerenang jodoh, amin. Janda jomblo barokah pengajian boro-boro menang jodoh, amin. Duda gadis jomblo barokah pengajian sing boro-boro marenang jodoh, amin. Bisi aya duda sementara anu nuju dikantunkeun ku bojona barokah pengajian sing engal nararikah deui, amin. Amin. Eta ece geus calawak rek amin teu tulus, da salaki bisi nyandung. Mudah-mudahan segala hal pengorbanan anu parantos dikaluarkeun dina ieu peuting demi menuju ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salasawios panitia ngaharewos bahwa ieu acara silaturahmi pemuda teh halal bihalal sok biasa diayakeun sasi Sawal. Ayeuna mentas kana sasi haji. Tengah jantenkeun satu kaawonan kalih kendala kanggo seluruh para pemuda, oge didukung ku para sesepuh, didukung ku para kiai, didukung ku para alim ulama, didukung ku para tokoh masyarakat, dugikakeun terlaksana dina ieu peuting urang sadayana ngayakeun pengajian hadir di arena lapangan anu sakieu legana. Mudah-mudahan urang sadayana balikna tina ieu tempat teh sing robah akhlak kalakuan, tina salah jadi alus, tina koret jadi bager, tina tara salat jadi daek salat, tina tara ngaji jadi daek ngaji. Khusus santri-santri anu aya di ieu depan panggung, mudah-mudahan ka Allah Subhanahu wa taala baralikna teh sing dijantenkeun seorang mualim, dijantenkeun ulama, amin. Kader yang paling depan kiai untuk masa depan adalah para santri-santri ayeuna, amin. Ece ibu bapak sadayana tong bangga boga anak pinter ngome HP, tong bangga boga anak pinter neuleuh open ipin, tong bangga boga anak bisa kana sagala rupa cocokan. Tapi budak teu ngartieun salat, teu ngartieun ngaji, teu dididik ngajina, teu diantarkeun kana pesantren, salah besar indung bapak menjadikan dakwaan di yaumul kiamah. Naudzubillahi min dzalik. Ieu mah ece boga anak cek ece siga kieu, duh budak kuing mah pinter cenah ajengan. Buka YouTube na geus pinter, boga HP na geus pinter, budak gidig na geus pinter, ngomong na geus pinter. Cek ari budak ngajikeun teu. Teu. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Jangan bangga punya anak tidak dididik tentang agama. Jangan bangga punya anak tidak dididik di pesantren. Jangan bangga punya anak tidak diantarkan ke pengajian. Dakwaan di yaumul kiamah pertanyaan besar ilungna jeung bapakna dikusrukeun ku janten putrana. Naudzubillahi min dzalik. Osok diantarkan budak ke pengajian, osok. Osok diantarkan budak ke pengajian, osok.
Alhamdulillah. Nah barokah ieu pengajian mudah-mudahan terketuk hati urang. Anak urang sing bisa ngaji, sing alus bahasana. Sabat tingkatan anak teh tilu rupa. Hiji wajah budak teh kayungyun. Hiji tah. Kadua wajah budak teh nurus tunyung. Katilu wajah budak teh adigung. Ieu wajah budak teh aya tilu. Hiji wajah budak teh kayung. Bahasa beredar di luar suara besar. Cek tatangga, cek umum, cek balaya. Duh eta budak asa alus, akhlakna alus, rupana getol, salatna getol, ngajina getol, sakolana alus, bahasana ngupama kasaluhureun jeung kasahanapeun kumaha bahasa anu kaluar cek jelema loba. Duh eta budak keur kasep teh kayung, getol salat, getol ngaj korgolis teh eta budak asaku kayung, getol salat, getol ngaj. Bahasa nu kadua teu geunah. Duh eta budak asaku nurus tun. Eta budak asaku nurus tun. Caketrek hideung. Goreng patut. Leres. Goreng ulas, hulu di bereman, cokor di genggean, celi di antingan, hari sore ngarit, isuk-isuk akan bala-bala, sholat tara, ngaji tara, bahasa goreng patut, kasaluhureun kasana penting upama bahasa goreng pang teu ceregna cek jelema nu loba kumapokna asaku nurus tunyung keur goreng ules teh kalakuan teu pati geunah teu bahasa Kang. Nah eta budak awewe asaku culandrung keur goreng ules teh awewe aya awewe aya awewe aya nusuk nempo-nempo orat aya ceu ieu keur awewe keur goreng patut cokor di genggean beri kahanap hideung. Ya Allah Rabbuna Karim make calana teh kan ayeuna mah awewe teh hampir geus musim santri makomo teh bikakeun sok atoheun mun nempo awewe pake calana teh ayeuna mah keur musim sajengkal di tina terminalna ceu. Aduh ya Allah Rabbuna Karim diteuleu doraka teu dideuleu meungpeung aya. Ya Allah tan ger musim eta awewe maraka calana teh dikasih cegal deui Kang tina terminalna. Ya Allah kapungkur mah nyamut teh kumuning ayeuna mah ku kolektor, kapungkur mah ibu teh di samping ayeuna mah ngangokol. Aya di dieu nu kitu aya. Tapi ka subuh isuk keneh salakina jeung pamajikan, lain parebut Al-Qur'an, lain parebut sajadah, lain parebut tasbih, subuh keneh malahan parebut kolor salah make. Ari indit ka sawah salakina pangheulana ari kolor salah ngadudut meureun make nu pamajikanana. Aduh didudut di bawah. Dipake eta ngutruk pamajikanana sapaparat jalan bari make moto kolor dobrek anu salakina. Dasar bapak siarana edan ke kolor aing dipake. Gara-gara make kol osok euceun nu kitu aya. Nyaho dosa henteu nempokeun orat. Nyaho henteu dibelikeun tara ku salakina. Sarua dosana salakina nu pangheulana digubed di akhirat, di dunia disayang-sayang, di neng-neng, dicinta-cinta, di ayah-ayah, di neng-neng. Ternyata aurata awewena teu ditutupan ku salakina. Di akhirat nemleukeun ka salakina. Gusti Rabbi abdi tong disiksa, tong dikucurkeun jiwa raga abdi, tong dicabut hulu susu abdi, tong digusur rambut abdi karena abdi di dunia yang ngorbankan. Tapi karena abdi di dunia teh dibelikeun baju anu teu nutupan aurat ku salaki abdi. Tuh salaki abdi tok nu erek disiksa. Naudzubillahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahdarukum. Ya jalma-jalma anu arariman, inna min azwajikum sanyana pamajikan arajan kabeh, wa auladikum jeung anak-anak arajan kabeh aduwalakum bakal jadi satru kabuyutan anjeun, bakal jadi musuh di yaumul kiamah. Apabila orang sadayana teu sauyunan, tidak mendidik seorang anak, tidak mendidik seorang ibu, tidak mendidik seorang pemuda. Alhamdulillah hadirin kaum muslimin rahimakallah, generasi di kampung Pamoyanan dengan kerjasamanya, dengan kebangkitannya sampai kaken terwujud memberikan motivasi kepada anak-anak yang akan datang. Alhamdulillah didorong ku indung bapana, didorong ku keluargana hayu ulang ngalet ngengkei ngabandalet ngemat-ngemat catang pindang, make baju anu gaya, make sorban nu hade, kopiah nyeblok minyak seungit dipake, rek init kana pengajian digiringkeun keluarga anak jeung pamajikan, hayu urang angkat kana pengaosan kupingkeun ngajina sing benerna balik terapkeun jeung pasangkeun hasil tina lafaz anu dikalimahkeun ku para kiyaina. Lain ieu mah mantog tina pangajian ningang ibu isuk-isuk teu karasa ngecebrak ngomongkeun tetangga bubar hajat. Aya ajeun gitu teh. Eta penting tos dididik di babatahan ku kiai. Di babatahan ku ajengan. Mahal ieu teh monang kiai teh. Tika gengerong renge kieu awak capek jalan butut awas pakades ieu nya. Utamakeun ieu ka kampung Pamoyan. Sing janten lumbung ya di kampung Pamoyanan harus dibina oleh Bapak Kades baru yang terpilih. Utamakeun jalan ulah tepikakeun raj. Utama mudah-mudahan selesai tina corona orang sadayana, mudah-mudahan ke Allah sing diberi kesemangatan dan diberi kesehatan, amin. Dari corona teh kuring mah kurang yakin Kang, sabab can aya jelema di dieu di Cianjur nu paeh ku corona eueuh ngan sabab kuring jadi warga negara Indonesia dituturkeun mantong kamari ka Jakarta bangus ke kudu ditergosan. Aduh ya Allah Rabbul Karim, ya Allah ibu bapak sadayana ieu namawi ebo ya Allah da ieu teh gara-gara nama doa duit anu 600.000 tapi ka nini mah sujud kana corona teh. Torojo Pak RT datang song masihkeun artos 600.000 ti mana ieu teh RT aya duit 600.000 mak ieu teh pamere ti corona eta euceut tika sujud ngadoana nun Gusti Robi mugia corona teh sing panjang umurna. Aduh ya Allah Rabbana kalaka di parahaban sadengan doa koloti jamaah. Ya Allah hadirin kaum muslim tapi kasumujun ngadoakeun corona sing panjang umur. Ya Allah hadirin kaum muslimin bedah dibere duit teh ibu bapak sadaya tanu mawi hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah pelaksanaan anu siga kieu, setelah pengajian anu siga kieu, hikmah besar anu dicanang Lada ngaji ibu bapak sadayana dipraktekeun bisi salaki kaberangan subuhna digeingkeun ku pamajikanana. Osok itu? Lain ieu mah pamajikan keur ngecebrek ngomongkeun salah da kalah kadilayanan atuh ku salakina. 5 hulu ibu-ibu ngecebrek ngomongkeun tatangga nu peutingna tos tolab ningang isuk teh ngecebrek ngomongkeun ka gorengan tatangga. Kumapokna cek si ece, ceu ari peuting tolab teu tolab cenah euing mah. Kumaha ceu kabagian teu kustik. Naon ari kustik teh biasa we bungkus saeutik sakitu. Da eta ece ngobrolkeun tatangga tika cegir-cegir wae bibirna teh. Ya Allah, Rabbul Karim. Teh mah cek si ece saurang di kabagian cenah euing mah kabagianna mah ngan edas we tulang beuheungna sakitu. Tema cek si bisa orang deh itu cenah wing mari tulang beuheungna mah alhamdulillah daging hariguna ngan edas we eta sangunanya dikakeun leueur haseum makananna ge teu ngarareuna ting sahanya apa pasakanana eta ece teu karasa letah ngecebrek ngomongkeun tatangga. Laras tarojo salakina ti jero imah keluar lain nyegah kana bahasa pamajikan nu keur goreng. Kumaha cek salakina atuh heueuh aing ge peuting teh ceuk tolab ngajedog panghareupna mun teu cadung coklat-coklat acan. Ya Allah hadirin kaum muslimin teu karasa ieu letah urang nyieun sal
Nyeun salah. Teu karasa urang ngomongkeun tatangga, teu karasa urang ngomongkeun batur. Hadirin, habalikna bubarna tina pengajian hadirin lain ngarobahkeun akhlak anu salah jadi bener, nu koret jadi bager, malahan nu bangkar warah beuki tangeulang. Ka masjid beuki embung, ka madrasah beuki teu daek, mingguan beuki teu hayang. Eta ece rek init kana madrasah ka majelis taklim. Kerudung tos diango, acuk tos diango, sinyang tos diango, dadampal tos diango, gecrut turun ti bumi bade angkat ka majelis taklim. Torojol teh tatangga nyamper, ibi bade ka mana? Pan ibi teh bade ka madrasah, lain bi ari ka madrasah mah da aya deui minggu kege, aya nama uing bantuan ngarame teh sabedugeun deui. Nah coba ke seri. Cing kira-kira aja rek lepas rek mengkol. Ya aja nggak saged kerudung tos dianggo, acek tos dianggo, sinyal tos dianggo, dadampal tos dianggo, tos gaya dangdanan setelan tos sae. Bade angkat ke majelis taklim, bade angkat ke madrasah, rek init ke majelis taklim. Gajret turun di bumi ditanya ku tatangga ebe bade ka mana? Pan ibi terek mingguan di ka madrasah, lain mi ari mingguan mah daya deui minggu kege. Ayeuna mah uing da tuh bantuan ngarame teh lumayan sabedugeun deui. Ece teh kalah ka ngadangong nalawang pantok bali mirang ramo. Ceuk ece mending ka madrasah, mending ka sawah, mending ka madrasah, mending ka sawah, tapi heueuhnya ari mingguan mah daya deui minggu kege, ari pakulian bisi keburu imut. Oh biar ada gua anet disalin heula. Bangkar warah eta awewe. Aya awewe bapa nu kitu aya. Aya nu kitu tara. Dicegah tara ku salakina. Ya Allah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pencegahan ibu bapak sadayana. Lamun agar salah kudu dicek, keur bener kudu ditutur. Tuturkeun salaki hayu urang init kana pengajian. Bubar tina pengajian ece ulah tipikakeun da amak ngaji peuting teuing harareudang kejo teu kabagian mata tunuh cokor ti tatarajong make motor beak bensin ti jalan. Mantok teh ka imah kukululu ka salakina da sia lila teuing bapana cenah. Kolab aing harareudang cara agel. Kitu mah. Araratul. Hoyo, lu biasa tara make kerudung atuh pas make kerudung. Da kakarek dua lengkah mantok tolab datang ka imah langsung dibebeukeun pan kana kursi. Tiung dirang sadan long segala dialungkeun pan balik tolab teh segala dibalang-balang ada luhur kursi pan urang mah ibu bapak sok ngabudayanya lamun di imah aya kursi kadang-kadang urang mah di jero imah teh paranti bubututan rasa segala dialungkeun kana luhur kursi balik tolab lung kana luhur kursi balik di sawah lung kana luhur kursi cara rape segala baju dialungkeun kana luhur kursi itunya kasorban para di salat tunggal waktu dialungkeun kana luhur kursi. Ada Sunda tah sok kitu. Nagog we ditudak na luhur kursi. Ari tengah peuting pamajikanna meureun hareudang sarua dikutang ge dialungkeun kana luhur kursi. Atuh nutupan sorban salaki. Ya Allah Rabbuna Karim ari pas geus subuh. Pas geus subuh ieu erek ka masjid lampu aliran. Da katalar lebah dinyate nuna naon sorban geus biasa lebah dinyate sok nuna sor tap kinceng we ka masjid make sorban ari sugan teh sorban ari pek teh kutang pamajikan ngadigdig ka masjid pas tepi ka masjid jadi imam pek sorban belah kanan nampe makmum gebleg ngabejaan kumaha usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi taala kutang Allahu akbar gara-gara di jero imah bagbrag bo osok ece kitu tara osok kitu tara alus teu kasalaki alus teu kasalaki da salaki mantog ti pagawean ti panyabaan ka imah tepi ka bingung molor di mana aing kudu diuk di mana aing kudu ngedeng sup ka kamar seusuhaneun jeung menang nyeusuhan pahili ayuk yuk jeung barala
diuk dina kursi ripuh eueuh diukaneun sagala yak yuk yuk neuleuh pamajikan ranatda tronot-dot yak yuk yuk dari rek molor jeung salaki mah pan kawas deung roda dangdanan teh beda rek mantog kana onangan mah daerek menang sate eta dangdanan hareupeun salaki mah teh dikayak yak yuk yuk nah ari rek mantog ka onangan sagala dipake aya euceun nu kitu aya nu kitu aya cak salakina aing ladang ngadolok ladang ngalektor ladang naon dibalikan pamajikan hayang baju hayang calana hayang kerudung nu 120 juta teu kuat kontan nganyuk teu kuat nganyuk giridit mangbalikeun nu jadi pamajikan satu kewajiban nutupan aurata nah ari rek mantog kana pamoloran pamajikan teh dikaredot ari rek mantog ka onangan tapi ka sagala dipake. Ya Allah hadirin kaum muslimin rahimakallah. Aya nu kitu aya. Robah moal balik ngaji peuting ayeuna. Ece rek dangdan moal nyang hareupan salaki peuting isukan. So. Aca balik ngaji di dieu kudu robah. Dangdan sing sae asongkeun dampal panangan kicep anu gaya dangdan anu sae ya Allah ece mayunan anu janten carok ladang ece sasalaman jeung salaki halal cek agama faida akhadha bikafiha tasaqatat dunubuhuma min khalali asobihima mangka sasa jelema anu pacabak-cabak paantel dua dampal panangana salaki jeung pamajikanana kalawan ikhlas ridha lillahi ta'ala sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala ngaragrageun dosa-dosa tina sela-sela dari jina antara salaki jeung pamajikan amin kabitah henteu lebaran sasalaman henteu lebaran sasalaman henteu orang-orang lebaran hare-hare dibere beli sapi bedaging sapi jeung baju anu gaya kakarak sasalaman doko rajaan pamajikanana hidmat ka salakina ngasongkeun dampal panangan dek men tadi hampura da cek pamajikan cek salakina teh torojol teh cek pamajikanna hampura bapana tina sagala dosa ayah gitunya bahasa teh pan kudu kitu kade keur anak muda di mana anyar nikah mah kudu sae urang teh jeung kapayuna oge lain keur bobogohan tapi sangat direkayasa lewat FB WA segala macam eta perhatian bea karep kabogoh can molor di WA yang udah bobo belum kabogoh can mandi di SMS yang udah mandi belum kaca nyatu-nyatu di tawaran yang udah makan belum leres geringna yang gimana sakit udah dibawa ke rumah sakit belum perhatianana sejuta kata rindu disampaikan ka kabogohna nah ari geus jadi pamajikan geus jadi salaki kitu henteu ya hadirin kaum muslimin rahimakumullah taya ladang ngaji ya ladang tala boleh ladang syukuran dina ya penting digerakkan isuklah hadirin kaum muslimin rahimakumullah berbondong-bondong menuju kebaikan ridha rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berbondong-bondong cintana urang sadayana ke kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepikakeun hate tepikakeun jiwa raga hadirin kaum muslimin rahimakumullah berhadapan kana tugas dan instruksi Allah subhanahu wa ta'ala dikala datang perintah Allah urang teu hararese lamun titah ngaji teu hararese lamun titah salat teu hararese lamun boga pare kudu di jakatan tararese lamun kudu orang sedekah jariah alhamdulillah ibu bapak saya menunjang keur kahirupan masa depan teh adalah kebaikan urang sadayana di antawisa didorong ku ayat suci Al-Qur'an atas perintah Allah fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiru lil yusra ya para pemuda dikala urang kahirupan urang hayang manina diberi kegampangan ku Allah subhanahu wa ta'ala kunci na ayat tilu 3 kunci ke kehidupan orang supaya segala diberi kelancaran ke Allah di dunia wal akhirah fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna
fa amman atau hiji ibu bapak sadayana kuncina atau kudu berehan kudu balalang bager henteu urang bager henteu ari urang usum COVID-19 osok loba mere loba menta malah kokod loba nu kieu salah ngadata RT teu kabagean da ngamuk teu katuliskeun teh henteu dewe warga negara Indonesia kunaon teu kabagean duit corona ngamuk tah jelema boga tetangga ngasah bedog isutna ngadat ka RT pedah teu kajaptar ya Allah Rabbuna Karim cing 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 ari teu kapenta kerojaban jeung muludan aya nu ngamuk henteu teu kapenta kerojaban teu kapenta kerbuludan teu kapenta keur nyeun masjid jeung madrasah aya nu ngadat teu ka DKM atau ka panitia aya henteu malahan haharewosan ka pamajikanana alhamdulillah euy bapana urang teu kapenta malahan alhamdulillah naudzubillahi min da ya Allah hadirin kaum muslimin rahimakallah kalah alhamdulillah taya ibu bapak saya naudzubillah summa naudzubillahi min dalik terasa urang sadayana ibu bapak sadayana bapak ngaluarkeun hartana hartina tanagana emutanana ya Allah hadirin kaum muslimin rahimakallah memberikan motivasi dukungan demi adanya ieu pengajian dukungan demi adanya rasa syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala rasa cinta terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa cinta kepada ulama rasa cinta kepada ruriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin kaum muslimin rahimakallah ditanamkan urang sadayana ku ngayakeun pengajian anu siga kieu ditanamkan urang sadayana ku rasa dzikir ka Allah subhanahu wa ta'ala ditanamkan eling ka Allah subhanahu wa ta'ala ditanamkan dzikrullah eling ka Allah subhanahu wa ta'ala kebersamaan menuju ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berehan lain ieu mari dipenta rajaban jeung muludan 50.000 teh majarkeun teh gede teuing cenah 100.000 gede teuing 20.000 leutik teuing bari teu sok nyieun masjid hayang nama pamere kabeh hayang nama pamere ka ya Allah hadirin kaum muslimin rahimakallah teu aya kemauan urang sadayana hayang dibere kagampangan ku Allah subhanahu wa ta'ala ieu keur kahirupan urang sadayana pasanu yasrul yusra ibu tanamkeun urang teh kebaikan tanamkeun urang kanyaah urang ka diri urang ku ngorbankeun harta ku ngorbankeun tanaga ku ngorbankeun pikiran ku ngorbankeun kekuatan ibu bapak hadirna kana ieu pengajian teh nanamkeun ieu rasa cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanamkan satu ciri menuju surgana Allah subhanahu wa ta'ala menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala sampai kakeun urang sadayana berbondong-bondong niat anu kalintang saena menuju kana ridha Allah subhanahu wa ta'ala atau wattaqo kadua ditanamkeun rasa takwa terhadap Allah dan Rasulna karena Allah memberikan dagangan mere dagangan Allah di ieu muka bumi namun anjeun hayang menang kemuliaan hayang menang dijauhkeun tina sagala malapetaka duat fi dunya wal akhirah hayang menang kahirupan anu sangat mulia dagangan nu disodorkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala aya 2 1 tu'minuna billahi wa rasulihi kedua wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum ya Allah nyodorkeun dagangan lamun urang ibu bapak sadayana hayang menang kemuliaan harkat darajat dijauhkeun tina sagala malapetaka fi dunya wal akhirah dagangan nu disodorkeun ku Allah ka urang teh hiji tu'minuna billahi wa rasulihi nomor kahiji urang teh kedah iman ka Allah dan Rasul iman orang ka Allah dan Rasul orang yakin iman ka Allah dan Rasulna orang yakin iman ka Allah orang yakin iman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tapi belum tentu hadirin kaum muslimin rahimakumullah urang boga keyakinan imanna hadirin kaum muslimin rahimakumullah tapi kakeun meneteskan air mata demi keimanan urang sadayana terhadap Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah, lewat tahajud, lewat bacaan Al-Qur'an, lewat sujud, lewat dzikir, lewat salat hajat, lewat salat duha. Damal tara. Asok tara. Ari kahayang urang mah loba pagawean urang mah keud ngadoa urang matar ajengan cenah uing mah da ngadoa osok ieu teh syukuran osok ka itu ka di osok menang kunaonnya hutang can kabayar pamajikan gede amak pagawean teu sukses wae uing mah sabararosen unggal taun kuring mah sok ngayakeun rajaban jeung muludan ulunan ge pangbadagna tapi anger we ieu teh sarareuseut pamajikan malahan minta diserahkeun usaha malahan teu kagara rejeun nu teu boga pamajikan malah lila ieu teh jomlona urang introspeksi jeung hate urang. Contoh orang sok resep meuli rokok rokona sampurna mil meuli urang ka warung dua jelema datang ka warung nusa urang ngasongkeun duit 200.000 nusa urang ngasongkeun duit 25.000 Kang abi bade mese rokok naon sampurna mil sabaraha sabungkusna 25.000 tah Kang artosna tah rokokna nyangakeun artosna nampi rokokna torojo di sebelah sim kuring sarua deui meuli rokok sampurna mil ngan ngasongkeun duitna 100.000 ari kuring mah ngasongkeun duit 25.000 buru-buru di ladangan ari si eta nu ngasongkeun duit 100.000 menang teu di ladangan duit eueuh ditarik ku tukang warung rokok teu kaluar pamulangan teu bijil protes nu ngasongkeun duit 100.000 ka tukang warung. Nah kunaon Kang menang teu cereting ari si eta nu ngasongkeun duit 25.000 buru-buru di ladangan ari dewek nu ngasongkeun duit 100.000 menang teu di ladangan ngadatah nu ngasongkeun duit 100.000 sabab teu di ladangan cing pertanyaanana apakah rokok nu teu aya apakah artos nu teu aya pangangsulan kira-kira rokok nu teu aya apakah artos nu teu aya pangangsulan kira-kira mah cenah duana panasaran tanu ngasongkeun duit 200.000 nu ngasongkeun duit 100.000 ngadat ka warung kunaon Kang teu balik teuing dewek ngasongkeun duit 100.000 menang teu di ladangan ari si eta nu ngasongkeun duit 25.000 menang di ladangan jawaban cek tukang warung kumaha pokna deuleu jangkar kehe sia teh gableg hutang 200.000 jali lain rokok anu teu aya sanes artos teu aya pangangsulan ngan si eta ngabadeg caboga hutang 200.000 boro-boro di ladangan sia ku aing hutang ge 100.000 deui berhadapan diri urang hate urang jeung nu maha suci jeung Allah Subhanahu wa taala lain doa nu teu diijabah lain rezeki nu teu barokah lain rumah tangga nu teu sakinah lain hirup teu rek soleh ngan urang loba hutang ka nu maha suci hutang naon ajengan teu karasa ta poe mangkukna sia galengan batur dieserkeun itu teu karasa ta salat geus 5 waktu teu dipigawe teu karasa ta pamajikan batur di toelan iraha maneh istighfar jeung iraha maneh wudu teu karasa mantog ka jalan sok dulak-delek neuleuh anu demplon itu ya Allah hadirin kaum muslimin rahimakumullah nyieun dosa teu karasa ta maneh make cecep ngomongkeun ka kiai ngomongkeun ka ajengan tantenan hadirin kaum muslimin sadayana lamun dek prihatin hate dina saat ayeuna naudzubillahi min dosa urang ka Allah karena ibu bapak sadayana semakin zaman ayeuna hadirin naudzubillah summa naudzubillahi min dalik ya Allah Rabbuna Karim kiai ulama para habaib duriyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos sering kali dilecehkan naudzubillahi min naudzubillahi min sedih teh santri ningali eta fotona Habibana Rizik Syihab sampai dibakar hadirin kaum muslimin rahimakallah siapa itu Habib Rizik itu adalah duriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cucunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moanya orang sok rojaban orang muludan orang baca sholawat orang ngaji di mana bulan Maulud bulan Rajab sok dibaca yuk orang ngagungkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi yuk orang sadayana hayang
disapaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi keluarganya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di aos. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salah sawios keluarganya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh duriyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh adalah Habibana Rizik Syihab. Dibakar Kang, dicaci maki, ulama dicaci maki, kiai dicaci maki. Ya Allah Rabbuna Karim, kumaha urang lembur ngadedem peswe tong pimiluun cenah kabaturkeun bae batur nu jihadna urang nu lalajona ajengan goblok gitu. Ari nu dibaca jihad, nu dibacanya ka kiai, nu dibacanya ka ulama, dikala dilecehkeun kiai, dikala dilecehkeun ulama malahan seuri. Ya memantau ajengan ke masjid atau make sengal Indian di ajengan dan dikokot di masjid dihiligeun. Sekarang tinggal hadirin kaum muslimin, ulama-ulama besar, imam-imam besar di Mekah dijaga ketat Kang oleh kepolisian. Di mana keur salatnya dikawal Kang asup ka Masjidil Haram teh. Sok manang murang orang boro-boro sing kamar rekah amin. Sing jantan haji anu mabrur amin. Mudah-mudahan orang sing terang uninga ibu bapak sadayana katawaduanana, sikapna, cintana terhadap para alim ulama, cintana terhadap para duriyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang mah kumaha ajengan berjamaah ngan duaan diseungseurikeun ku makmum deuleukeun euy ajengan teu laku mangan duaan. Gitu. Komo keur usum taraweh, santri masuk nangan nu balap salat teh. Pada ajenganana ieu rada kolot tuh diapkir. Eta mah da geus rada sepuh cenah ajenganana, ayeuna mah urang pindah we cenah kana mushola gitu. Anu balap. Pan urang ari kana salat masuk hayang katajug. Ajengan anu blakora teh ya. Teu kagancang. Sakali mangsa aya ajengan balik di Arab. Imaman tepan di Arab sok nurutan mun kapungkur mah Imam Sudes. Nya hafidna eta aos Al-Qur'an. Aosan panjang ya Allah Rabbuna Karim. Diturutannya dipraktekkeun di Indonesia nya. Anu biasana mah urang hayang katurut ku makmum teh biasa we ina atoina jeung kulhu panya suratna teh. Kakarah makmum ngabaroyak teu wawuh mah suratna marantau balik kanan jalan tukang. Ya Allah hadirin kaum muslimin rahimakallah pas balik di Mekah. Praktekeun we salat nya, praktekeun salat sok panjang nya, sok tartib aosanana panjang, makmum ngesing harewo siling siku lainnya euy ajengan eta saenggeus balik ti Mekah doa ing asalilanya salatna da baheula mah biasa kulhu jeung ina atoina cenah suratna teh ari ayeuna mah panjang wae itu ari ayeuna mah cenah panjang wae nya tah geus kitu teh 2-3 kali salat ya protes sok aya pan sekupungkulan provokator kana kata eceurgan mah poe isukan mah cenah euy urang eureun heula cenah salat berjamaah teh ieu mah itung-itung demo cenah ka kiai eta demo ka ajengan da burung sugan itung-itung demo cenah ka padahal ka kiai mah sok but nanaon datang ka ajengan anak bodoh diserenkeun ka ajengan urang modar diurusan ku ajengan leres. Hayang itu iya datang ke ajengan ka ampit pamajikan dek mantau ke Abu Dhabi ka kiai ngagubuk cai. Aing geus gablek duit hare-hare. Aduh. Can aya jelema ngagusur pamajikanana, akang mawa pamajikan ka kiai ajengan abdi titip amanah garwa abdi pangurukankeun pangmituturankeun fardu ain fardu kifayah salah langkah goreng bahasa tingkah jeung lakuna wayahna ajengan pangdidikeun ieu bojo abdi dina waktos samingon sakali mingonan teh disebabna kitu ke siang waktuna da ari wengi mah seueur diperyogikeun aya can Kang nu kitu can aya tapi pamajikan dek mantau ka Saudi ampir hoyong kong ngagubug aqua ka ajengan lumajang cenah teh ajengan kosonya gegereuman ngawangkong dan jangan ajengan ieu teh abdi teh nyuhunkeun bil barkahna we cenah doa ti Kang ajengan hoyong lancar sagala rupina kamari teh angkat cenah ka PT ngan medana teh
teu meunang ieu teh pamajikan teh. Mudah-mudahan ayeuna mah berkah ti Kang Ajengan sing lancar, sing hasil maksud kontrak di ditu sing lancar balik ka Indonesia ketemu jeung keluarga. Ari Ajengan teh malum anyar corona meureunnya eueuh pagawean Rajab kaliwat mulud can datang nu modar eueuh. Husu aya nu nyieun tama teh. Lumayan sagocap-gocapeun geladang ciduh ieu mah. Gitu da teu kudu renge Kang. Itu da boga 20 oge aqua ka imah geus sajutaan teu kudu mamantong ka dieu kakarak dibere duit sajuta mah boga 20 ka aqua jadi tan kuit gitu koyongkong teh datang ka imah harewosan ari suganda rek kontan geloh nganyuk anas lila ngajampean pamajikan batur lewat aqua. Ari niang mencek salakina teh bari unur pamit hatur nuhun cenah Kang Ajengan ieu teh kana perkawis doa sareng kasayanana mah mugi we atuh bojo abdi sing dipasihan kalajaran namung perkawis amplopna mangkin we cenah bila mana tos uih bojo abdi aduh jadi sasalaman lolos biasana sasalaman heuras aya ganyelan ieu jadi lolos nuhun mangal ibakeun jeung eutkeun ini teh ganjang carita 2 tahun lilana pohon deui meureun Kang ngan antara nu nganyuk jeung nu nganyukeun mah nu sok diinget panjang ingetan mah nu nganyukeun si eta teh budak gidig dina galengan nempuan sawah tetangga meureun rek digadekeun papanggih na galengan Ajengan eta salakina teh saharewosan yang pasti deketing Ajengan eta teh baheula can kungsi diberi amplop. Nah kunaon atuh bapana pan dikiriman ti ditu hayo pan pake budak sakola ngaji naon itu ya hal segala ya dibaca. Gog tehnya pareup-pareup malum galengan 2 jengkal pan. Lamun cek tukang catur mah sakak seter munjur kumaha maju kumaha. Itu bingung. Ditanya aku aja, Kang, eta geuning si teh tos uihnya. Aduh, tos uih iraha uihna? Da memeh pamajikan ngajawab salakina heula bari ngahiung kos Bang bara pindah ngomongna teh. Jangan terus sametan itu ke dia tiket ge kunyalira bumi ge dacan atos gegereyemahan kira kos Bang bara mantong. Ari keur butuh ti kabentes ka kiai teh. Sabar ajengan da meureun kitu pagawean masrah anu kitu mah. Dari Ajengan mah kudu geus jadi kuat mental, kudu kuat jadi kiai mah. Sabab kiai mah lamun dicontohkeun diri ibarat jalmi nu calik di leuwang panto kudu kaluar kilewatan, kudu ka jero kalengkah. Mun bahasa Jampang mah meureun hala-hala serba salah. Kaliwatan kudu ka jero kalengkahan, kudu kaluar kalengkah. Mun ajenganana ahli ceramah budak gidig ka ditu ka dieu. Ngomong tarik teuing salah laun teuing diomongkeun pan gitu leuleuy tingna eta Ajengan leuleuy teuing ngaji teh cenah kawas dek modal temal deui cek jamaah lamun Ajengan rada tarik haram halal neraka surga segala dibaca kumaha cek jamaahna tarik teuing Ajengan kawas moal modar tuh serba salah. Jadi Ajengan balik ibarat jalmi nu calik di dalam panto kudu keluar kaliwatan kudu ka jero kalengkahan. Mun ajenganana ahli cicing, tara kasab, tara dagang, tara ekonomi. Kumaha cicing teh ubad. Naon ari ubad teh? Usaha bari diuk. Tah diuk ieu teh keur usaha. Keur usaha ieu. Cicing we moal poe tah ajengan. Tara kasab, tara tani, tara dagang, tara ekonomi tepi hirup genah tumaninah. Imah pageuh salat ngeureuyeuh dahar seubuh pake weuteuh pamajikan carang reuneuh buukna unggal subuh bas. Itu tah ajengan anu genah tumanin. Imah gedong sigrong kejang taruna nongkrong pamajikan make kongkor komo dileuwihan saeutik sampai rumah bertingkat-tingkat mobil berkilat-kilat istri pun juga tak kalah punya 4 rokok pun juga bukan jarum coklat tapi rokok 2, 3, 4. Aduh eta kiai ku genah jeung tumaninahna asa ku senang eta kahirupanana der teh di masjid ngabahas bab zakat jeung bab sodako kumaha ka cungur masyarakat ngomongna dengekeun euy ajengan cadu usaha mah kuat bari nongeng tah huluna teh. Eta dengekeun Ajengan cadu usaha mangan bab zakat jeung bab sedekah nu dibaca teh dahayang dibere. Jadi hala-hala mun Ajengan ada
ahli kasab sok dagang ekonomi bisnis itu ya segala macam segala dipigawe nu halal sakaturan agama dipigawe macu tani dagang ekonomi usaha segala macam segala dipigawe ku kiaina kumaha bahasa masyarakat pokna deuleu euy ajenganana geus dudunya komo deui masyarakat leres henteu kade bisi aya nu kitu da lamun teu dosa lamun aya jelema tanggang kitu palitkeun teh ka laut modarna kan kitu kan hadirin kaum muslimin ya Allah hadirin kaum muslimin jelema demo kabeh mung salat ka masjid aja ngacung neuli ke sorangan adan sorangan qomat sorangan na kumaha kamarana makmum itu arareuweuh aduh tilu poe masyarakat mararantau ting di mana salatna arareuweuh ya jelema tilu poe kaopatna ku provokator dikumpulkeun poe isukan urang kabeh sarolat deui ka masjid urang alat ka masjid kan urang demo kabeh di mana urang salat imam nyebut waladdallin rabbighfirli makmum urang setakeng kabeh cenah urang tong amin dari kana teu ecreug mah jelema teh meuni sepakat Kang beda kana ecreug kawas hayam dibetot buntut muludan teh hayang sawareh tanggal sakitu hayang sawareh tanggal sakieu sok karaos ku para kiai lamun urang ibu bapak sadek ngayakeun sahriahan ngayakeun mingguan menangan sok siga diatur ku masyarakat ajangan mingguan teh urang tos magrib we da siang mah seueur kaperyogian magrib eueuh siang arareuweuh ajangan urang poe rebo atuh hayeuna mah minggonan teh tina Senin digilirkeun kana rebo carang Senin eueuh reseka eta tidak berjamaah ibu bapak sadayana gara-gara imam maca surat anu panjang tapi kakeun makmum nekat moal ngajawab amin na imam moal ngajawab ningang sub teh meureun ka 3 poe ka 4na masjid teh pika pinuh imam bungah anu biasana di masjid teh sajajar kadua naon sajajar kadua tihang katilu karpet pan urang bari masjid geura teh pika 16 hiki tihang teh dijual di luar di jero teh ngajajar tihang ari mangkulukan 3 lu salat ari tihang aya 16 anu berjamaah ngan tiluan asa loba kade tihang daripada jelema ya hadirin kaum muslim hiji imam 2 makmum 3 tihang salat ari masjid halus tihang maranang masjid mewah anu berjamaah giringkeun ku pemuda pamoyanan bisi aya aki-aki sepuh-sepuh bapak-bapak ibu bapak sada hayo urang arangkat ka masjid diketrokan imahna diketrokan soboh dihudang-hudangkeun diajarkan berjamaah imam bunga imaman maghrib nu nakol kokol nu adan koma imam bunga suka payu maca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin dugikakeun akhir ayat waladdallin rabbighfirli pas rabbighfirli makmum repeh eueuh nu amin repeh eueuh nu aduh ceuk imam nah kunaon ieu makmum dewek menang repeh keur makakarak asup ka masjid ayeuna jadi repeh nu amin saurang-urang acan rasakeun sia ku aing amin aing teu dijawab sujud ku aing dililakeun cing mending ngajawab amin mending sujud lila mending ngajawab amin mending sujud lila kira-kira mending ngajawab amin mending sujud lila mending ngajawab amin atuh Kang ya Allah hadirin kaum muslimin rahimakumullah tina sok baca surat anu panjang hadirin kaum muslimin rahimakumullah waqiah tabarak nu sok dibacana eta bak kembali kana surat anu pendek Bismillahirrahmanirrahim
inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Makmum pang tukangna seling sigeung tuh cek dewek oge sia ari amina teu dijawab gancang ayeuna salat. Pan biasana mah urang sok nyelip imamnya mun salat teh. Imam ruku keneh, imam ruku keneh, makmum mah geus cengkat heula. Ari pas ruku nya, ari pas cengkat imam nempo ruku, milu ruku deui. Jadi si eta tilu rukuna. Ya Allah, lieureun cek malaikat lieur aing nuliskeun ge edan ruku teu mihlaan imam. Teh hadirin kaum muslimin rahimakumullah salat. Sujud. Pas kagiliran sujud Kang maca surat mah pendek anu katalar ku jamaah anu wawuh masyarakat. Kan pas sujud 5 menit ya imam can Allahu akbar keneh wae. 10 menit ya imam can Allahu akbar keneh wae. Nu biasalah urang salat 3 menit jeung balik Kang. Ya mah 5 menit gara-gara amin teh dijawab sujud hungkul can tamat. Kadelo. Sujud 10 menit can Allahu akbar keneh wae na kunaon ieu imam tepi ka cangkeul tarang cangkeul biwir cangkeul cangkeng komo nu boga panyakit rematik. Kunaon ieu sujud kuat lilaki ieu 15 menit can Allahu akbar keneh wae nu pang tukangna noel ka babaturanana ieu cing atuh ajengan teh rada riksakeun kana pangimaran bisi pisannya dihareup cek kitu cengkat teh lalaunan. Ari pas cengkat tuh makmum pang tukangna ngalawah ka babaturanana pamabokna kehet sia teh imamna ge Allah. Imam mantau ngorolos jalan pantau pangimaran. Da dendam hate teu ngeunah. Ya, amin teu dijawab tungtuna imam ngorolos jalan pantau hareup. Matak ulah coba-coba lamun urang make masjid make pantau dihareup ulah coba-coba imam bisi kabur jalan hareup tah. Lamun urang aya masa patake kiai mersing bager hadirin kaum muslimin ka ulama sing deket hadirin kaum muslimin rahimakallah. Salah satuna ibu bapak sadayana anu disebatkeun ubar hate teh seringkali bapak bertatap muka berdekatan al mujalasatul ma'al ulama sing seringkali ibu bapak sadayana teh deketna jeung para alim ulama deketna jeung para kiai deketna jeung para santri hadirin kaum muslimin rahimakallah menuju ridho rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya atau kedua wataku ketakwaan hadirin kaum muslimin rahimakumullah anu ditanamkeun dina hate urang sadayana insya Allah Allah bakal nunjukkeun ka urang sadayana pasanu yasiruhul yusra Allah bakal mereka gampangan keur kana kahirupan urang sadayana insya Allah hadirin. Fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil husna nu disampaikan ku para alim ulama disampaikan ku para kiai disampaikan ku para goro-goro percaya dan yakin hadirin kaum muslimin rahimakallah akan memberikan rahmat dan magfirah munggu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat bagindanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan urang sadayana ditakbiran dina hate dipercayakan dina hate diyakinkan bahwa eta munggu pandangan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik pandangan Allah yang terbaik. Tapi urang kadang-kadang ibu bapak sadayana dikala datang perintah Allah dikala datang instruksi Allah subhanahu wa ta'ala naudzubillah summa naudzubillah min dalik hadirin kaum muslimin rahimakallah tidak bisa menatapkan muka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala teu karasa urang sadayana dolimna hate teu karasa urang sadayana dolimna diri hadirin kaum muslimin rahimakallah demi perintah Allah subhanahu wa ta'ala manusia geus loba teu ngayakinkeun kana sakumaha instruksi Allah subhanahu wa ta'ala yakinkeun pasanu yasiru sabalikna wa amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna pasanu yasiru lil usra Allah bakal mere kebencian bakal mere kahesian keur kahirupanana di mana eta jelema teh bakhil koret aya di dieu nu koret aya nu koret aya nu teu bager aya nu teu mere ka masjid aya nu teu mere kana acara ieu aya mudah-mudahan ka Allah subhanahu wa ta'ala tahun payun anu teu masihan ayeuna sing didobelkeun rezekina didobelkeun masihanana amin
Amin. Pemuda di dia sing balalager, sing saroleh, hadirin kaum muslimin rahimakallah. Karena pemuda ia ibu bapak saya garda paling depan untuk menentukan masa depan. Garda paling depan untuk menentukan masa depan. Kebaikan ke masa depan hadirin kaum muslimin rahimakallah. Cerahna masa depan hadirin kaum muslimin rahimakallah. Keur menentukan teku para pemuda-pemuda ayeuna anu parantos mampu membina, membimbing keluarga tatangga baraya nu ngumpul ke dieu jelema sakilobana. Istimewa hadirin orang kampung Pamoyanan ya Allah Rabbuna Karim. Didukung ku para jamaah anu sakieu seueurna. Bari jeung dipidamel dina setiap tahun ya Allah hadirin kaum muslimin rahimakallah ieu teh semata-mata kemuliaan anu ku Allah tos dilungsurkeun tapi sawangsuna lamun urang sadayana bakhil korek teu daek mere maweh ka tatangga ka baraya ka keluarga naudzubillah summa naudzubillahi min dalik teu percaya ayana Al-Qur'an teu percaya ayana kitab teu percaya ayana surga teu percaya ayana neraka. Naudzubillah summa naudzubillahi min dalik hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Taya hadirin numawi mudah-mudahan atas segala partisipasi seluruh jamaah anu hadir dina ieu peuting sing dijantenkeun rahmatur magfirah Allah Subhanahu wa taala amin. Oke mudah-mudahan segala pengorbanan para sepuh, para jamaah, para kiai, wabil khusus para pemuda kampung Pamoyanan ku Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahkeun amin. Sing dilancarkeun amin, dipanjangkeun usiana amin, dibarokahkeun milik rezekina amin. Untuk masa depanna mudah-mudahan lebih cemerlang, untuk masa depanna lebih mampu, lebih mandiri, lebih banyak arti, lebih banyak rezeki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dicabut ku Allah kabingung jeung kasusahna amin. Dibarokahkeun milik rezekina amin. Dilancarkeun dan disukseskeun segala hal pada melanana nusok dipidamel sehari-hari. Nukinten manfaat masalah dunia lan akhirat mudah-mudahan ku Allah sing dibarokahkeun amin. Hapunten anu kasuhun hampura anu diteda anu leres panginten ieu mah tina aturan agama nu lepat tina kabodohan simkuring mudah-mudahan anu leres sing aya manfaatna nu lepat sing aya hampura sakali diwangsulna simkuring tina ieu pertempatan sing dihampunten sagala dosa amin. Uwihna urang sadayana tina ieu langkah mudah-mudahan sing nyanak langkah anu menang ridha Allah Subhanahu wa taala sakumaha anu ku urang sadayana dipidamel dina ieu peuting hapunten anu kasuhun hampura anu diteda Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.